Sebel amat. Hampura beb, tadi mentos membantuan abah motong embek. Terus berangkat. Pulang ngambeknya. Panas. Ayo. Udah beb. Dah siap. Hampura beb. Motor mogok di bae. Kain ge kamari tukerkeun jeung bawang. Beb. Beb, hampuranya turun heula. Beb. Hampura. Dorongnya. Mantap jual motorna belikeun bensin. Lur, mogok tah. Kadeleun aku dia kunaon? Meong. Geus neng, ulah didenge eta mah mandingan ilu bae jeung urang. Urang ngauduk. Bener cikolot aing. Awewe kuari mah teu bisa diajak susah. Aing capek deh jauh keneh deui capek euy. Nges dia nek naon ka dieu deui. Lain lanjut bae jeung si gondrong ka ditu. Lah berburuk sangka heula beb. Tetep hati aing maka dia. Aing lempang jeung si gondrong ge. Bebelan meuli bensin doang. Kunaon beb, aing karek ngomong sakitu doang ge geus baper. Lain gitu beb, tah lain ku sedih ku omongan, tah suku aing. Tuku, pajar aing oleh-oleh gajah. Udah beb, aing geus kudu kana dia. Pajar aing moal bisa diajak susah ku aing beb. Zaman kuari mah bikang nu bisa diajak susah. Tapi aing mah lain tipe nu bisa ninggalkeun lalaki nu keur susah. Insya Allah aing bakal mantuan di saat keur dia susah beb. Lihatlah sejenak dalam mata ini, masih ada bara api cinta yang dulu satukan hati.